Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun di dongeng anu mana mangja nuju nganca dongeng nuju dueuna nyaeta Pancatunggal ieu dongeng karangan Kiliksa. Mangga nyangakeun we para mitra Kiliksa mah tos naon teh merek dagang. Nunga urusan pengarang tos merek dagang para mitra. Trademark namina teh baro. Mangga atuh mangga nyangakeun para wargi. Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Alhamdulillah para mitra Mang Jaya Kiliksa geus karolot ya para wargi. Mang Jaya ge 80 hiji tuh para mitra. Pada nincak 8 hijinya para wargi. Alhamdulillah. Atuh nu baheula buku kideung jadi bodas deh para mitra. Terus ngawican bodas deh para wargi nyumun teu bodas jadi kitu. Nah, jelas eta aya probihan gitu. Aduh nya kitu teh we para wargi. Nya sareng deui para mitra ayeuna naon teh sagarupi tos sagarupi ge para mitra tos naon teh kemampuan teh sadayana ge ngirangan. Mari kayak ku Yuswa mah da eleh wae para mitra teu aya nu jam-jam jiga baheula tuh tuluyan teu aya namina ge manusia para wargi kaukur cenah para wargi kaukur. Namun alhamdulillah para mitra masih kena tiasa hartos nama ningali kondisi dina kaayaan ayeuna. Hatur nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngadangkeun dongeng. Pancatunggal karangan Kiliksa dina bagian kadua urang lajengkeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah manah. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna kana itu Pancatunggal karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian kadua. Dongeng si Bohek terus muncul si Bohek terus ngawitan rame para mitra si Bohek ya. Nah tuh hek aya wae. Nitah para mitra sadaya manglamarkeun keur Surajaya. Keur Surajaya der atuh si Bohek majarkeun keur juragan Bohek. Cenah mangga mitra wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kiliksa nincak bagian kadua atuh bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja cenah para mitra. Mangga mung sakadar kaleresan bungkul wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan etang-etang hiburan pangbeberah manah. Para mitra anu mulia, gancangna carita si Bohek geus tepi deui ka imah dununganan. Malah langsung dipapag ku Surajaya nu geus teu sabar hayang geura narima laporan ti badegana. Kumaha Bohek hasil ngalamar teh euy? Hehe, bahagia jeung. Aya bahagia jeung mah lamaran teh bade ditampi sen kitu. Har. Kumaha ieu teh naon sababna make disebut bade? Mun kitu mah acan meureun, Surajaya keheul paroman haseum. Kieu maksud teh densen. Jawabannya satimana kitu sebelah. Bade kasangakeun enjing kitu, pami anjeunna sumping ka dieu. Hartosna sajang ngiringan sih ka balai aden kitu. Pami teh sumping hartosna nyampi kitu dah. Kitu putusan-putusan teh den. Nah, bebeulieun teuing awewe teh pangkat naon cenah? Sanes bebeulieun aden. Dengan jelema api kitu. Bawa ka ngawaleur upami teh acan diemutan ulah langkung paos. Margi alim nguciwakeun ka aden janten upami anjeunna nyanak putusan teh. Putusanna moal ngambang kitu nanging leres-leres panceng. Da ku margi kitu ngawaleurna ge moal labora bade diemutan heula saurna teh kitu. Ceuk si Bohek. Teh eleh omong ngarah dununganna percayaeun. Wayah kumarek datangna cenah. Antos dugi ka sonten aden upami dugi ka enjing teh sumping hartosna ajeunna nolak kana panglamar aden kitu tah. Surajaya unggut-unggutan. Manehna ngarti kana maksud si Bohek atuh satuluyna Surajaya janji. Yen poe isuk moal liar ka mana-mana rek ngadagoan semah nu baris mawa jawaban teh. Geus kitu mah si Bohek undur ti hareupeun dunungan asup ka kamarna nu matu. Kasampak geus aya Sakri jeung Uman nu tadi ngintip ka si Bohek. Hei. Ya geus aya di dieu sia maneh kenaon si Sakri? Aja ngadagoan Kang lah badami keuneun ye, cek Sakri. Badami naon sia kawas di dinya seding euy? Kieu Kang tadi teh mulih ti mana Kang teh? Na leres ti Cisaga, margi aya wartos yen Kang teh ngalamar ka Nyi Sutima. Sarta enjing Nyi Sutima wade ka dieu. Bener euy ngalamar. Tapi lain keur kuring sia keur aden. Tapi Kang sing hati-hati sia, Sakri ngacungkeun curugna.
Nah, naon sia jenis deung we? Kang diancam kurang Cisaga. Lo bakin apaleun ka Akang, basa wareto pada nenggelan teh geuninganan. Nu bener sih Sakri ah. Nu di mana sia ha? Ngalelewang wae sia ka dewek teh. Heureuy teh kumaha teh heuy? Si Bohek muncereng. Tapi hatena ngariwet loba kapaur ari sabab inget kana pertanyaan ti ulu-ulu teh. Nu netelakeun yen ulu-ulu ge ingeteun keneh ka manehanana. Ye ari Akang. Apaan cek Akang ge banyol eta mah aya usumna. Najan purah banyol ge moal salilana banyol Kang, sakali mangsa mah tangtu daria. Komo da ieu mah aya patula patali jeung kasalamatan. Piraku kuring rek ngaheureuyan ka Akang. Dibejakeun sote karunya ka Akang bising aya nu neungeulan cara bareto. Ieu mah tanah kabela we ti Aka ti anak buah Akang nu mikanya ka Akang. Ulah dia ngapeureuy Kang dinas ieu mah daria ye. Si Bohek ngahuleng mikiran omongan Sakri. Beuki lila beuki kapikir yen Sakri bener-bener pisan tungtung nah hate si Bohek teu puguh rasa ras deui kana janji ti Nyi Sutimah nu rek datang poe isu. Boa-boa datang na teh lain rek mere jawaban tapi rek ngadon mergasa kawas nu enggeus-enggeus. Kunaon ngahuleng Kang? Teu percaya ka kuring? Kajen teuing teu percaya mah kuring rek mandi heula. Sakri ngaleos tapi dihalangan ku si Bohek. Kiki euy ai maneh teh nya hoti mana euy beja kitu euy. Waktu Akang ka Cisaga ka dia nu datang nanyakeun Akang. Kumang kayem dibejakeun Akang keur ka imah pa ulu-ulu. Eta jalma kanyahoan yen Akang teh pada ngakalakeun, pada kumaha ni ngadatangan anak pa ulu. Malah mah moal dibere ampun cenah dipaehan kitu. Uluh. Nanya kri. Make dengdenya sagala nu matak sing ati-ati mun isukan urang. Aya urang Cisaga ka dieu, kudu disampeurkeun bising cilaka. Heuh syukur. Mau disampeurkeun kri rek nyumput we Akang mah. Sieun pada neungeulan cara bari kitu. Jungut rek mani mah. Akang hareudang hayang mani ye. Sakri nyerenge seuri. Tuluy ngareret ka Uman. Leos duanana arinit rek marani panon poe geus tunggang gunung harita teh manuk recet di sarada di sisi lemureang sora tongeret. Kocapkeun isukna si Bohek teu dae kaluar ti imah malah mah dititah ku Surajaya ge teu ngagugu. Kalah nepakeun panitah ka batur bebeja teu ngareunah awak cenah. Sedengkeun Surajaya ti isuk geus aya di tepas. Gawena ngahuleng bari melong ka hareupeun imah ngarep-ngarep Nyi Sutimah nu rek janji. Nu janji rek datang kadinya. Surajaya geus nyawang kanu bakal datang yen manehna bakal ngalaman laki rabi rumah tangga cara batur. Nya moga-moga we Nyi Sutimah teh sing datang sangkan cita-cita aing laksana kawin. Bisa senang jeung tentrem cara batur. Kitu gerentes Surajaya nu geus lila hayang boga pamajikan. Kira-kira tengah poe kurutak aya nu datang hiji awewe ginding naker. Diiringkeun ku hiji lalaki tengah tubuh minangka badegana. Atuh Surajaya meuni curing hak hatena bungah nu aya nu datang teh. Jung manehna nangtung suraseuri bari marahmai. Sabab geus ngarti yen nu datang teh pasti Nyi Sutimah. Wilujeng sumping nyai mangga kalebet. Ceuk Surajaya someah pisan ngakuna dareh deh pikacongakeun. Tapi semah jiga nu kagok teu buru-buru ngajawab kalah ngareret ka badegana. Dupi nyai teh nu ti Cisaga teh Surajaya nyarita deui sabab teu sabar hayangeun geura nyaho ka semahna. Leres abdi mati Cisaga dongkap ka dieu bade tumaros. Jawab Nyi Mojang tetela Nyi Sutimah. Bade tumaros naroskeun saha nyai? Sun bade tumaros abdi teh dumi bumina juragan Sudagar ti mun bumina Sudagar mun juragan Sudagar di palih mana abdi teh aya peryogi ka anjeunna. Sudagar mana nyai? Surajaya kerung heraneun. Sumun Sudagar anu pangbeungharna di Cipelang mah. Moal aya anu melapakan saurna teh naroskeun we moal anu bireuk margi tos kasohor ka mana mendi. Upama dipercanten mah apa engkang Sudagar beunghar teh. Mangga tulinggih da tos dugi ka nu dituju. Surajaya marahmai hatena kumejot. Hayang geura patare maleungeun jeung nu geulis tapi Nyi Sutimah teu mere hate. Kala ngahulang bingung tuluy ngareret ka badegana nu direret ukur gogodeg semu bingung. Mangalinggi nyai sawios engke we pancakaki mah. Punten abdi bade tumaros dupi salira teh saha jenengan. Naon margina ngaku-ngaku Sudagar beunghar. Nyi Sutimah hayangeun teges heula. Sabab nu didatangan teh beda jeung nu datang ka manehna. Ari wasta Akang mah pun Surajaya Sudagar beunghar di wewengkon ieu mah. Teh nu bireuk deui. Punten atuh bade wangsul deui we abdi mah. Mulih deui kumaha ieu teh? Surajaya beuki heraneun.
hatena mimiti ambak asa diheureuikeun ku semahna. Punten we juragan nu dimaksad ku abdi mah sanes salira. Margi pisalakeun abdi mah sudagar beunghar urang Cipelang. Mun urang Cipelang sanes ieu jalmina permios atuh. Nyi Suti mah malik tuluy ngingkig balik. Dituturkeun ku badegana Surajaya olohok bakat ku heran. Teu lemek teu nyarek gawenang usapan dada bari neuteup kanu mulang. Akhirna Nyi Suti mah ngiles dina pengkolan tujuan teu kanyahoan teuing ka mana leosna. Ari Surajaya gek diuk deui hatena beuki panas asa dihina jeung dianggap lalawora ku Nyi Suti mah. Kurang ajarna si bohek teh lalawora teuing nyangan awewe teh. Karek sakitu geus jual mahal ngahina jeung cucungah ka aing. Lain pi pemajikan nu kitu mah. Pitumaleun paling ge padi teuing mung na. Aing da moal maksa teu hayang ngawin ka awewe tujuanna hayang harta wungkul mah. Sabab ku aing geus kajudi pangna keukeuh nanyakeun sudagar beunghar lain nilih kana jenisna. Ngarah kana bandana. Dasar kurang ajar. Surajaya jadi ambek. Manehna ceceub ka Nyi Suti mah nu pamadeganana teu sabagodos jeung kahayang Surajaya. Ari nu jadi sababna Nyi Suti mah teh geus percaya kana omongan si bohek. Yen nu beunghar teh lain Surajaya tapi si bohek. Nu matak barang Jawa kadinya teu tepung jeung si bohek teh dianggapna mah nu aya di dinya rek ngabobodo nu diarep-arep mapagkeun teh si bohek. Tapi ari kasampak bet Surajaya atuh teu daek ungah kalah ka milih balik. Harita Nyi Suti mah ngincid balik deui ka Cisaga. Malah mah badegana heraneun. Teu ngarti kana kahayang dununganana. Eta badega sababaraha kali nanyakeun sababna tapi Nyi Suti mah kalah ngabetem. Teu daek nerangkeun usanyana. Akhirna Nyi Suti mah datang deui ka imahna nyampak teh bapana keur ngabaheuhai bari ngalepus udud padudan. Indungna nyang hunyar lamar bari ngabulaeh nyeupah dibaturan ku awewe kolot saurang buukna geus bodas. Tah geuning geus datang kumaha tepung Nyai, cek bapana bari mencerong hatena guliga. Sabab nyangka yen anakna geus paheut janji. Tapi Nyi Suti mah teu nemalan kalacat ungah katepas. Langsung ka tengah imah blig-blig lempang kawas nu ambak bus ka kamar geblug mebeutkeun maneh kana kasur. Ngadenge kitu bapana jeung indungna silih reret heran kula-kulampah nu jadi anak. Tam, kunaon dunungan maneh teh euy datang-datang kawas nu ambek. Ulu-ulu melong ka badai Nyi Suti mah nu ngaran Utam. Kagan abdi ge teu terang kan? Diteros teh keur sangabaler nanging ari nu kapenaku abdi mah kieu kan. Derek-dak Utam nyaritakeun pamanggihna, ditetek taya nu kaliwat. Oh kitu jadi teu tepung jeung jang boheknya. Henteu kan aya nu ngaku Surajaya sudagar beunghar di dinya. Ari jang bohek teu kapenak dan naroskeun ka nu sanes ge sudagar mah Surajaya kitu. Nah kumaha ieu teh pabeuli teuing. Abdi ge teu ngartos kan. Keur kitu jebul aya nu datang lalaki jangkung badag nyoren bedog. Nyamperkeun ka ulu-ulu bangun rusuh balah datang-datang kalacat ungah katepas. Teu punten-punten acan atuh ulu-ulu polohok pok nanya. Aya naon war rusuhan kitu? Aya perlu mang. Si Nyai geus init ka Cipelangnya. Nah, teu ngabejaan atuh. Kitu pokna teuregeusna keur ngomong. Geus malah karek jawab ieu. Aya naon euy? Kieu mang. Nu kamari datang ka mamang teh lain jelema cager teh. Tapi jalma kurang sasetrip, jelma kurang sasenok teh. Pira ku mamang poho deui. Apaan bari tokung si diboro ku urang dieu. Asa ngaharewa nu keur dikawinan teh ya. Keur nu dikawinkeun. Cai teh jelmana nu kitu patut. Nu kamari datang ka mamang, nu ulesna model kitu. Nah nya euy. Nya kitu. Nah bolor teuing panon teh atuh. Kapileungkeunna nya. Jug-jug percaya kamu bisa saliwat balina oge. Iya cage ari kacurigaan mah aya wor. Malah ditanyakeun ku ka manehna teh tapi ngakuna mah lain cenah. Malah ngaku-ngaku sudagar beunghar di Cipelang. Atuh saja bati kitu ngaku-ngaku geus wawu ka si Nyai. Ari ditanya si Nyai nya cenah geus wawu. Wah gagabah ting mamang. Ayeuna kumaha hasilna? Sabor haneueuleuan teu panuju kana putusan ulu-ulu nu jadi pamana. Kieu bieu teh wor parabat ulu-ulu nyaritakeun pangalaman anakna nu tadi dicaritakeun ka Utam. Tuh dan nya tuh. Lain percayaan si bohek mah jelema gejul teh. Paling ge manehna mah diutus ku dunungan dititah ngalamar si Nyai teh. Rek dijieun pamajikan ku Surajaya tak kitu jiga mah. Cek sawor bari pepeta terus kekerot nahan amarah.
Waduh palang siangnya kumaha tuh ayeuna. Ayeuna mah kieu we mang kuring rek bareng jeung tua kampung. Rek init nepungan Surajaya ka Cipelang. Syukur-syukur mun bisa tepung jeung si Bohek. Eta manusia diwara ku kuring. Ari ka Surajaya nanyakeun masalah nusanyana. Mun manehna bener-bener mikayan ka si Nyai, tangtu urang tarima lebar ku beungharna mang. Seuk sawor teu euleum-euleum. Manehna miharep pisan mun kapi adina kawin jeung Surajaya. Nyajung we rek ka ditu mah dah kudu dibeberes euy. Sabab si Nyai jiga nu kuciwana keur datang-datang teh teu beunang ditanya. Langsung ngebutkeun maneh kana engon. Mana kitu ge meunang ka nyeri ati meureun. Keun ku kuring rek diuruskeun. Ieu teh maneh milu euy. Mangga ngiringan abdi mah. Teu loba catur deui para wargi sadaya. Leos sawor indit meninga gedig bari nyekel perah bedog. Dituturkeun harita ku utam nu sarua keheuleun ka si Bohek. Manehna ge inget kana mangsa nu geus kaliwat basa si Bohek pada moro. Para mitra kaum dangu, tunda heula lampah sawor jeung utam ayeuna caturkeun si Bohek jeung baturna nu aya di imah dunungan. Keur ngariung bari ngawadul si Bohek pada nangap lalakona. Dina mangsa keur ngalamar teh. Kang, kumaha mun urang Cisaga nyusul ka dieu Kang? Nageus sayaga pikeun ngayakeun ngalayanan pangabisana. Sedang urang Cisaga teh geus kokocap jarago penca, ari akang bisa naon? Ceuk Sakri. Nya labat ipis pulih ting siling mah. Tahan ku ieu dah. Ya, set nonyok tadi sikat ku jurus. Cakok. Jadi eta jejak iga burungna. Taung cakokna ku sia. Teke irungna keletrung. Solontot bru kuluna kana lisung. Pan beres. Sien ting sia. Si Bohek pepeta tangina snaker. Hut-het nurutan jawara keur tarung ger babaturan anjeung seurikeun. Sabab jalma nu pendek budayut hut-het sorangan siga baligo ungeuk-ungeukan. Nya make seuri sia. Ya halus Kang memang kudu kitu ari jadi jago mah. Ulah eleh kurang Cisaga atuh bejana bareto akang teh dikepung ku salemurnya. Tapi teu katewak cenah sabab akang mah bisaan. Nya henteu teh Kang. Heuh atuh. Saha teh atuh. Si Bohek ye. Dek mah kieu murid bapani atuh dah. Si marane hayang nyaho diajar penca. Nyangan waktu nu hade sia lah. Urang latihan jeung dewek kitu. Cek si Bohek meni rebeh liang irungna asa kapuji. Latihan jeung saha Kang? Uman nempas. Jeung bapani atuh deuleu. Nah atuh jeung akang atuh. Ya akang mah dieu loba ka pagawean. Ari bapani mah salse deuleu. Ari akang sok latihan. Uman api-api nyarita. Bogoh we eta mah. Ih paingan atuh uman nyerenge. Paing kumaha euy? Paingan basa dikubung kurang Cisaga ripuh da meureun cara latihan. Kurang Cisaga teu kungsi katewak sabab kaburu ripuh reuncem ku pandeungeul. Ngahina sia ka aing uman. Ngirakeun sia deuleu. Si Bohek muncereng. Tapi kalah pada nyeleung seurikeun si Bohek baeud. Tudah Kang mah gede ting bohong na geus puguh ripuh hayo ngaku-ngaku unggul. Memang bener di kapung teu katewak sabab urang Cisaga henteu newak, tapi langsung nareungeulan. Akang rubuh bakat ku ripuh kitu, cek Sakri bari ngahehe. Nu sejen pating cakaka. Sabot kitu joa aya nu datang horeng Surajaya nu keheuleun ka si Bohek. Lantaran geus mamawa awewe nu piduit, nu kabitaan ku harta banda matak jengkel pikacuaeun. Bohek, ka dieu sia. Surajaya ngagupayan bari bangkeun. Bangga den, aya naon julek? Moyong kod ngadeuketan. Tuturkeun kami. Surajaya balik deui ka tepas dituturkeun ku si Bohek nu kokompodan. Bakat ku sieun sabab geus nyaho yen dunungan ambek ka manehna. Sedengkeun Sakri jeung baturna ukur pating serenge. Malah sanggeus si Bohek jauh Sakri nyarita deui. Ilikan euy. Murid Bahpani moyong kod kitu. Sieun ku daek dunungan euy. Wanya euy murid Bahpani kitu nya euy. Cek Sakri. Beuki bener we bujurna moyong kod jiga Semar kabulusan. Kada bisi hitut euy lah. Atuh hitut Semar teh matak mulek euy. Cek Uman bari mengkek irungna. Sakri jeung baturna Suraseuri jeung seurikeun lalampahan si Bohek. Sedang si Bohek keur meujeunna samaga hahate. Lantaran dibenduan ku dunungan anu geus katara jamotrot pikasieun. Harita geus aya di tepas Surajaya diuk dina kursi tumpang kaki. Si Bohek meneko sila bari tungkul. Jajantung ratug hate deg-degan malah mah dina pundukna geus karasa bari jilan kesang tiis. Bohek, den. Beak sabaraha duit nu dipake ngalamar euy? Siap sadaya den. Margi seueur ka periogina den. Jawab si Bohek bari cengkat.
hate beki ratu sabab dunungan nanyakeun tina urusan ngalamar. Mana hasilna ayeuna? Tajan sumbing nawi margi janji nama sa dinten den. Ari ayeuna wis nami langkung sagede di tengah dinten. Balagu sia awewe geus datang. Tapi ingmungeun ka kami deuleu sabab datang ka dieu ge rek nepungan sudagar beunghar ti Cipelang. Sung, apaan salira aden sing nu beunghar Cipelang teh? Rupinanya Sutimah lepat itu. Sana kirang taliti mana wi? Si Bohek teu boleh bisa nemalan tapi hatena mah beuki deg-degan. Bohek, bilang, kami lain jelema bodoh deuleu moal beunang dibobodoh ku sia. Sarta bisa neguh kana naon-naon nu geus kajadian. Ieu teh pasti kasalahan maneh. Atawa maneh ngahajak dihajak ku maneh sabab Nyi Sutimah neangan sudagar beunghar di Cipelang, tapi tepung jeung kami teu dek ngobrol-ngobrol acan. Ieu teh pasti aya jalma nu kurang ajar nu geus ngajual ngaran kami keur kauntungan dirina pribadi. Atuh sajabati kitu awewe nu tadi teu kapake ku kami sabab najan geulis hatena belang tujuan goreng patut. Nah dan si Bohek cengkat panon moloho. Sabab barang dibejakeun yen sudagar beunghar kami manehna langsung ngaleos init. Ngusap birit bari init sabab ceuk manehna nu jadi sudagar beunghar mah lain kitu rupana beda jeung nu datang poe kamari. Ta ieu nu jadi sababna sarta ieu pisan nu rek ditanyakeun ka maneh. Naon sababna pangna bisa kieu? Kumaha lalampahan maneh poe kamari? Coba jawab. Ngadenge kitu mah ngahuleng si Bohek. Diukna para mitra sadaya. Asa teu napak hatena bingung teu aya papadana. Pikiran ngadak-ngadak jadi kaweur sabab teu bisa dipungkir deui. Yen manehna rumasa salah, rumasa geus hianat kadunungan. Geus ngalalaworakeun kana parentah ti Surajaya. Montong ngahuleng jawab nu jujur mun teu hayang dipecat. Aduh, ampun Aden, ampun paralun sih. Aduh mah teu gada maksa awon kitu. Teu aya maksa nguhak sambelah ka Aden kitu. Eta sadaya mung lepat hartos wungkul Aden. Ceuk si Bohek nyoba-nyoba ngabela diri. Can ngaku kana kasalahanana. Teu kudu mulat melit caritaan deuleu kami geus nyaho kana naon-naon nu dipilampah ku maneh. Ayeuna coba jawab. Naon maksudna? Aden. Naon coba carita? Kieu Den, kamari teh jenengan Aden teh teu disebat-sebat ku abdi teh kitu cuma. Maksudna kanggo nguji heula pamadegan Nyi Sutimah kitu. Oh, kitu. Nah teu kapikir yen bakal kieu jadina. Henteu Den, henteu. Ari maksud maneh rek kumaha ayeuna? Kudu diajar tanggung jawab kana kesalahan deuleu, ulangan hayang ngaruksakna wungkul. Tapi kudu bisa ngarengsekeun ieu masalah. Kami asa dihina ku eta awewe. Duh, mang sanggem sun depangan ka Nyi Sutimah sun. Kanggo ngalalempeng perkawis nu acak-acakan sun. Mang yakin Sutimah baris nurut sun kana papatah abdi. Sarta baris sumujud ka Aden kitu. Kitu ceuk si Bohek bangun anu ujub. Yen niatna bakal hasil. Teu kudu sabab kami geus boga putusan. Nya kumaha tuh Aden. Si Bohek bingung hatena gempeur jeung sieun kudunungan. Nyi Sutimah lain awewe pi pamajikaneun kami, sabab manehna lain awewe sajati tapi awewe japati. Ceuk Surajaya tandes. Kumaha istri japati teh Aden? Dengekeun Bohek, awewe najan loba ribuan tapi bisa digolongkeun kana 3 bagian. Kahiji awewe sajati, kadua awewe japati, katilu awewe padati. Ceuk Surajaya. Terus mureleng ka si Bohek nu ungut-ungutan. Moal disebutan hiji-hiji rek disebut sarupa we nyaeta awewe japati. Si Sutimah teu beda jeung japati. Kakara daek nyampeurkeun lamun diawuran hakaneun. Mun eueuh hakaneun kabur teu daek deukeut sabab kahayangna diawuran wae. Kitu Bohek. Kumaha katawisna Aden? Manehna keukeuh mi kahayang ka sudagar beunghar. Sok sanajan si sudagar jalmana busekel siga kohkol, beuteungna bucitreuk siga gentong, manehna teu nili kana jinis teu manang rupa, tapi nu dipalar loba harta bana. Buktina dihiap-hiap ku kami mung sabab keukeuh hayang ka sudagar beunghar. Jadi nu dipilih ku manehna lain jalmana tapi bandana. Tak kitu Bohek. Surajaya nemrakeun pamanggihna estu teu euleum-euleum. Katos bumi kitu batu deui naming kumaha atuh salah jeung na deui. Naon nu kada dipilih ampasun ku mangga ini supados debus kalepatan mang nu tadi tu. Nu dihareupan ku kami maneh kudu nu diharapkeun ku kami maneh kudu ati-ati pikeun mangsa-mangsa nu baris datang. Ulah sakali-kali deui gagabah siga kamari. Mun sakali-kali deui nyeun kasalahan maneh dipecat ku kami. Sumangaden mang bade aji-ajing ke mesun. Mau acara kamari sun hatur nuhun upami mang dihapunten keneh mah. Jep duana naja rempe. Surajaya melong kaburuan bari mikiran nu tadi kajadian. Keur kitu para mitra rentang-rentang ti kajauhan. Katempo aya nu leumpang tilu jelema saregut naker. Beuki lila para mitra beuki deukeut akhirna anyog ka hareupeun Surajaya. Pok atuh harita Surajaya kerung. Bohek tampok maneh saha itu.
Si Bohek curing hak ngareret kaburuan, barang breh para mitra jajantungna meni ngadak-ngadak ratu gelantaran geus teu salah deui. Nu datang teh urang Cipelang. Punten, urang Cisaga para mitra. Si Bohek apal keneh katua kampung jeung hiji jajakan nu jangkung badag para wargi sadaya. Silakan Den, urang Cisaga Den. Kuring ge inget keneh ye. Utamana kanu leumpang pandeurita eta teh nu bareng jeung si Sutimah tadi. Ayeuna datang deui jeung nu sejen. Mun kitu carana maranehna bakal ngayakeun balitungan. Kumaha bami tos kieu Den? Si Bohek gugup para mitra sadaya. Pasrahkeun we ka kami. Maneh mah cicing ulah milu nyarita. Mangga Den, mangga. Si Bohek pindah diukna ka gigireun Surajaya. Ari sae mah harita teh geus deukeut pisan kana golodog. Reg eureun sarta nu pangkolotna uluk salam. Sampurasun, rambes mangga calik. Buse mah nu tiluan arasup. Memeh Dariuk cungcong ngajak sasalaman ku Surajaya di tampanan. Para mitra kaum dangu, geus kitu kisemah Dariuk ngaberes. Ari panonting polotot ka si Bohek nu diuk mendeko gigireun dununganana. Pangapunten ye sim kuring sejatu maros. Ieu teh tamu ti mana, bade ka saha sarta bade aya pikerseun naon. Surajaya gancang nanya sabab hayang buru-buru nyaho kana maksud semahna. Hatur nuhun Mang teh ngali taros kieu Aden. Mang teh titi saga ngahaja dongkap saja ngadeus ka salira. Wasta Mang punto hari di ditu dipercandan janten tua kampung atuh neulah we tua kampung sarta sadayana nyarawat kitu ka mah. Oh, tua kampung lajeng kumaha? Dupi ieu jenengan sawor masih kene rerehan Mang pernah alo ka dieu teh. Aduh nu ye sami masih runayan Mang saterana pun utam. Sok janten ganek ulu-ulu, dupi nu dimaksad ku Mang bade tumaros naleres di teh kagungan ganek jenengan Bohek. Si Bohek. Caya sun caya buak di sun. Si Bohek miheulaan. Cicing ulah milu ngomong, Surajaya nyebut. Mangka si Bohek atuh bob si Bohek kejempe. Patua kuring mah tara ngabohong sarta moal ngilungan kasalahan. Oge moal nyumput-nyumput hiji jalma nu memang aya. Di dieu memang aya nu diteangan ku patua tapi ngaranna lain si Bohek, nu bener mah si Bohek. Cek Surajaya sajujurna manehna tara nyumput-nyumput nu nemrak. Sanes Bohak, utam ni merung sabab keheul ka si Bohek. Sanes Mang, sanes Bohak da jejeg keneh. Ngalah teu bared-bared acan ngaranna Bohek. Surajaya ngajawab kalayan sabar. Tua kampung keheuleun ka utam sabab dianggapna ngerakeun ka kolot. Ulah pipiluun ngomong jamu aya gunana euy. Mangapa? Mas sekali deui. Dupi maksad patua kumaha ieu teh bade dikumahakeun pun Bohek teh. Upami dipasikeun bade ditamut heula ieu teh. Kang naon kawas kapacul make ditamut. Bade teu kebat nyarita bangun kawok. Bade ditampilingan margi si Bohek teh tukang nipu. Sawor milu nyarita. Poksang jeung teuregeus atuh mending ngajenghok si Bohek teh. Sedeng Surajaya kekerot asa dihina. Mun kitu carana mah kuring moal narima kana kadatangan anjeun tiluan. Junggra baralik ulah lila-lila aya di dieu. Soal si Bohek aya dina tanggung jawab kuring, teu bisa dicokot kitu bae. Surajaya ambek lungsur langsung ngusir ka semah nu tiluan. Ke Aden. Ulah wa ka bendu Aden hapunten deui pun anak ieu teh. Da adatna sok kitu getah sarupateun sareng heuras genggerong deui. Tua kampung nyoba-nyoba meper amarah Surajaya. Tapi Surajaya lain budak leutik, teu sukaeun narima omongan kitu ti semahna. Ayeuna mah teu kudu mulat-mulit omongan, pok geura caritakeun rek naon usahanyana ieu teh. Rek nya mah biasa atawa ngajora ganjak pasean. Kuring geus ngarti anjeun tiluan rek nyusul urus-urusan Nyi Sutimah. Anus tadi datang ka dieu jeung anjeun, bari nunjuk ka utam. Oh, leres Aden leres kieu geura Aden. Ari Mang teh kawakilan kuulu bade naroskeun perkawis eta. Nya kumaha nu saleresna Mang teh nyuhunkeun katerangan nu jelas margi saperyogi kauninga. Ye Nyi Sutimah teh datangna ka ditu. Teras teu eling-eling margi tebih-tebih ti Cipelang. Ari nu ditepungan teu kapenak. Ta ieu nu janten panyawat ka Nyi Sutimah teh kitu. Nu kacidami cintana ka sudagar urang Cipelang kitu tah. Oh, kitu. Hanya ka teuing kuring teu bisa ngajelaskeun sabab si utam ge nyaho sorangan. Kumaha petana Nyi Sutimah waktu harita estu matak nyeri kana hate. Kuring asa disapirahkeun satadina mah kuring teh kacidang ngarep-ngarepna. Tapi barang geus datang bet kitu, atuh geus teu bisa dibalikan deui, kapaksa we niat kuring digagalkeun.
gagal kumaha Aden. Ulah kitu sing hawatos ka Nyi Suti mah nu kalintang pantengna palai dipigarwa ku Aden. Apaan bang nadongkap ka dia ge bade ngajantenkeun pasini saja. Cek tua kampung menikeukeun. Mun nya kituna atuh dititah diuk gembung. Kalah ngaleos tiga nu ngahina. Tengah hargaan pisan ka kuring. Duh, hapunten Aden, hapunten maklum. Budak atawarah murgi kersa ngamaklum. Maksudnya teh bade nepangan Aden nanging samar ku si Bohek nu ngaku-ngaku janten sudagar tah. Kumargi kitu mang teh bade ngarengsekeun urusan Nyi Suti mah sareng Aden. Oge bade ngayakeun balitungan ka si Bohek nu geus nipu ka urang Cisaga tah kitu Aden. Cek tua kampung. Satekah pola ngajelaskeun pamaksudanana. Moal bisa. Sabab kuring geus diraheutan hate ku Nyi Suti mah. Oge sifat-sifat Suti mah geus kanyahoan ku kuring yen manehna teh lain mika hayang ka jalmana, tapi mandang kana bandana. Ieu lain awewe implengan kuring, tah kulantaran kitu ieu pasualan anggap rengsewe ulah dipapanjangkeun. Mangga we geura maruli ka ditu. Tua kampung jeung hasi sawor katut utam silih reret. Ngarasahan eueul ngadenge jawaban kitu, tapi teu bisa magar kumaha lantaran Surajaya geus nembrakeun eusi hatena. Kumaha mun geus kieu bor? Tua kampung beakeun carita. Teuing atuh kuring teh bisa mantukeun ieu teh. Pasti Nyi Suti mah beuki kanyanyerian sabab niatna teu laksana. Temal sawor sedih. Urang balik we atuh. Kumaha patua we lah. Nya geus balik we teh naha teh kudu panjang carita beureuna ge lah. Ceuk si Bohek setengah ngusir. Sabab ngewaeun ka tua kampung jeung baturna. Rasakeun pamalesti aing si Bohek. Ini mangsa maneh bakal ngarasakeun pelemna peueup haneut nu dewek ieu. Ceuk si sawor bari kakerot. Peueup gararetek hayang nonyok ka si Bohek. Geus nanaonan ieu teh jeung balik. Surajaya keheuleun kasemah nu tiluan sabab jelas maksudna goreng patu. Tua kampung jeung baturna kapaksa indit bari mawa hate nu hanyelu. Lantaran niatna teu mawa hasil sawor jeung utama. Jeung utam paling pating lalieuh bari kakerot. Ngarasa hanya ka teu kungsi nampiling ka si Bohek. Tapi teu maksa nyieun kaributan sabab baroga keneh wiwaha bisi matak jadi guyur. Para mitra kaum dang, ari si Bohek jeung Surajaya harita masih keneh dariuk ditepas. Bari mencrong ka jalan nyawang semah nu geus mulang. Lila-lila si Bohek ngarasa teu geunah cicing keheul kula lampahan urang Cisaga. Era kula lampahan sorangan jeung reuwas kareureuhnakeun, pok nyarita. Aden, hapunten nu kasuhun cenah, margi geus sadaya ka lepatan abdi Aden. Mugi kersa luntur mana we ngapunten ka abdi nu ageng dosa Aden. Bohek, maneh geus bisa nguji ka awewe anak urang ululu Cisaganya. Tak kulantaran kitu maneh ku kuring dihampura pisan. Malah mah dianggap boga jasa, bisa milih-milih pi pamajikaneun kuring. Geus ayeuna teu kudu mikiran hal eta, jalankeun tugas sapopoe. Cek Surajaya estu matak ngeunah kana hate si Bohek. Jadi ubar kana sagala rupa kasieun si Bohek marah mai suraseuri bangun agul. Nuhun atuh Aden. Nanging kumaha perkawis atos nu saep ku abdi Aden. Margi eta atos lapur saep bari teu aya gunana. Duit mah beunang diayakeun hek. Bisa keneh diteangan, nu penting kudu boga katengtreman batin, kasenangan jiwa. Kuring bungah teu katipu ku eta awewe, sabab nu dipikah hayang ku kuring mah awewe sajati nu bakal satia nu satuhu ka salaki. Teu meunang harta banda, estu nya mika cinta ka salakina. Mun manggih awewe kitu tangtu moal nyaah di daging, bakal nyaah nu sanyana. Sabab pamajikan teh pibatureun hirup dina kaayaan senang jeung susah. Keur silih belaan jeung silih tulungan lahir batin. Surajaya beuki wani ngebrehkeun kahayangna. Susuganan ku jalan kitu bisa ngahontal tujuan. Nuhun upami kitu mah Aden. Keun aku mang bade diusahakeun sadaya pola pokona mah. Mila dipigaroeun Aden. Nanging paling kumaha tawisna atuh Aden. Kieu Bohek, pamajikan teh hayang nu geulis, nu jujur, nu luhur pangartina, nu satia jeung ngarti kana kaayaan nu jadi salaki. Syarat nu sejen hayang anak jalma sakti, sakurang-kurangna anak resi. Ngarah bisa dipuntang tulung mun aya naon-naon. Sakitu syaratna teh euy. Atuh si Bohek ngahuleng para wargi, manehna ngarasa kaduhung bat kumawani nanyakeun syarat jeung tandana. Mangkaning manehna geus heula nyebut sanggup rek neangan awewe pibojoeun Surajaya. Sedeng anjeunna aya pamenta kitu, puguh we matak seunggah lantaran neangan anak nu sakti mahese. Nah, kalah ka ngahuleng Bohek teu ngarti. Kados Den. Nanging ka mana milarian putra resi? Kedah ka padepokan dan tempi ka patapaan panginten. Di mana nu ayanya? Cek si Bohek bari moloho. Tangtu kudu ka resi nu aya di padepokan atawa nu aya di patapaan.
sakurang-kurangan lugis jumhur luhur ilmu jembar ku panalar. Sesatu den bumi kitu den. Kuring moal kawin mun teu manghe awewe kitu. Mila-milarianana tu den. Engke we bulan hareup ngarah rine ayeuna mah jung geura digarawe. Pariksa kuda jeung alat-alatna. Urang miang pageto ka Batawi, Surajaya nitah bigawe ka si Bohek. Nu harita kerung teu ngartieun. Da make angkat pageto den sanes moal cios. Ayeuna mah tulus bongan awewe urang Cisaga gagal. Kumaha kuda gering teh cager aden. Bisa make nu sejen loba kuda mah. Mangga tu den permios. Geus kitu mah si Bohek ngaleos ka tukang para mitra. Rek nepungan babaturanana sanggeus kumpul jeung sakri katut nu sejen si Bohek mere beja. Yen dunungan ngajak init, pageto ka Batawi kuda jeung alat-alatna kudu disayagikeun sareng waktosna ka Bujang Sep.